lamun geus beunang syafaat Kangjeng Nabi dosa sakolong langit eueuhna naon, kasalahan sakolong langit eueuhna naon, dibandingkeun jeung budah laut lobana mun geus beunang syafaat Kangjeng Nabi beres kabeh. Di awal urang nyaritakeun Isra ti taun ka taun ti taun ka taun, tahun kamari simkuring nyaritakeun planet-planet. Alhamdulillah tahun kamari urang dihadiri ku Kiai Haji Zaiduddin MZ. Ketika datang deui ka Rajab urang terkenang ku anjeunna, Rabu di dieu seminggu kemudian maut. Urang doakeun Kiai Zainuddin MZ mudah-mudahan anjeunna dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, oge berikut kiai-kiai nu tos mararaot mudah-mudahan dicaangkeun di kuburanana, terutama guru-guru urang kabehan, bapak-bapak urang kabehan, emak-emak urang kabehan, dulur-dulur urang kabehan, mudah-mudahan di jero kuburna dicaangkeun bi barokati Ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamun urang nyaritakeun planet tahun kamari betapa leutik boro-boro di Gusti Allah, hatta di malaikat Jibril planet etangan segede pereup. Jadi lamun perjalanan Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa teu sabaraha. Lamun mi'rajna Kangjeng Nabi ti Masjidil Aqsa datang ka Sidratil Muntaha can sakumaha. Boro-boro Kangjeng Nabi Syekh Mansur Cikadueun bisa silem di sumur Zam-Zam, muncul di Cikadueun. Lain Cikadueun, di Cibulakan. Lamun Kiai nusoku urang di Zarahan, di Pamijahan Syekh Abdul Muhi nyana bisa napak sancang ti Mekah sleh di Tasikmalaya. Lamun Syekh Abdul Karim ti Mekah sakicep datang ka Caringin nganasehatan Syekh Asnawi, beres nganasehatan berangkat deui ka Mekah sakicep. Atuh boro-boro Kangjeng Nabi jelema-jelema nu ku urang di Zarahan kamari ge Mekah teh deukeut. Ulah Syekh Asnawi luhur teuing Haji emuh kamari ka Baghdad ngan 8 jam ngan hampir katembaknya di ditu. Babari jasa leutik dunia ieu, ya Allah ya Rabb. Nah, oleh-olehna Kangjeng Nabi di luhur, oleh-olehna Kangjeng Nabi tas menghadap Gusti Allah ialah salat. Tadi geus dicaritakeun salat, bahwa salat itu adalah mi'raj. Salat eta adalah naik jang urang mah. Jadi lamun urang hayang mi'raj salat, lamun urang hayang naik salat. Airus di malain lamun hayang naik muka sempak naik. Mun teu beres anak buah aing mah teh. Tuak taek bae. Jangan teu cek buktina anakna geus 7. Eta hasil naik pan eta. Nah, leutik dunia. Kangjeng Nabi dibawa ku buruk di Masjidil Haram datang ke Masjidil Aqsa. Salah satu nuku Kangjeng Nabi disinggahi Thayyibah Madinah, urang kabehan geus ka Madinah. Nomor kedua Kufah, kamari kami kabehan rombongan ningali urut Kangjeng Nabi singgah di Kufah pas Masjid Sayyidina Ali atawa Masjid Sayyidina Ali caket bumi Sayyidina Ali aya beusi di dinya. Etalah urut Kangjeng Nabi turun di dinya di Kufah. Masya Allah
kagagas. Tah gitulah perjalanan Kangjeng Nabi teh salat. Naon sababna Kangjeng Nabi dibere oleh salat ku Gusti Allah? Sebab Kangjeng Nabi teh begitu di luhur teh ditanya ku Gusti. Cek hiji kaol begitu ditanya Kangjeng Nabi pertanyaan kieu wahai Muhammad. Kulan ya Gusti. Ari langit 7 lapis suku maneh dilalui tadi buatan saha? Gusti. Nu saha eta? Nu Gusti. Ari eta aras nu saha? Nu Gusti. Ari eta Sidratil Muntaha nu saha? Nu Gusti. Bumi nu ku maneh dipijak kemudian maneh naik ka luhur nu saha eta? Nu Gusti. Bener. Kuari dek nanya kaula ka anjeun cak Gusti Allah, ai anjeun nu saha? Ngaheap. Kangjeng Nabi begitu ditanya anjeun nu saha langsung ngaguling Kangjeng Nabi. Kapoekan. Telila cek Gusti Allah gum ya Muhammad. Irfa rosaka, hudang, tanggah. Ditanya sekali deui ai anjeun nu saha? Cak Kangjeng Nabi sami bae nu Gusti. Lain. Kaget kedua kali Kangjeng. Ngaguling deui. Cak Gusti gumya Muhammad irfa rosaka hudang tangga Kangjeng Nabi sakali deui kaula rek nanya ka anjeun ai anjeun nu saha? Nu Gusti. Lain. Kaget deui mah nya aing lain nu Gusti. Kapoekan deui Kangjeng Nabi dihudangkeun deui ku Gusti Allah. Sakali deui nista maja utama ieu mun cek urang Muhammad dek ditanya anjeun teh nu saha? Nu Gusti. Lain Muhammad nu saha atuh? Anjeun mah nu umat anjeun. Masya Allah. Nah aing nyaritakeun anjeun nu kaula mata mah geus tadi geus nyarita. Aras nu kaula, langit nu kaula, Sidratil Muntaha nu kaula. Anjeun ge pasti nu kaula tapi anjeun teu diakukeun nu kaula nu umat anjeun. Umat nu mana atuh ieu nu memiliki kaula? Umat anjeun nu sok maca sholawat. Umat anjeun anu malam Jumat maca sholawat 4444 tah eta tah milik anjeun. Barang di deuleu di dieu beungeutna eueuh nu maca 4444. Asana teu ka aku ieu mah. Iya mah asana ka aku kapolsek ieu mah atau aku camat ieu mah asana. Cak Kangjeng Rasul sabaraha maca sholawatna ya Gusti sehingga abdi diakukeun nu umat cukup sakali bae. Beuh maca sholawat sakali diakukeun bahwa Muhammad nu urang. Waktu ieu kabeh ge umat Muhammad kabeh ge. Ya Allah ya Rabbi cukup ku sakali asal sakali nak maca sholawat nak make nurani. Ketika maca sholawat berarti ingat ke Allah, ingat ke malaikat, ingat ke kitabna, ingat ke parentahna, ingat ke laranganana. Cukup baca sholawat sekali bakal diakukeun eta nu Muhammad, bakal diakukeun Muhammad nu umatna asal maca sholawatna make nurani. Tuh potongan nu kos kieu mah. Ieu mah potongan sholawatna sholawat Jawa Ambon koneng. Asal neuleuh Jawa Ambon maca sholawat, asal teu neuleuh Jawa Ambon teu. Asal Jawa Ambon gede loba maca sholawatna. Ya Nabi salamna ge pohara kadulu cauna geledek. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Pokona hebat jasa lamun kadelu berekatna gede, lamun berekatna letik. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul soraan kunane mah berkat letik. Ya kiai berkat mah kos kitu. Lamun kiai na bae ka berkat atau koma camat. Komo mah bangsa dan ramil mah emang beungeutna ge beungeut berkat mah. Komo
mah Pak Bambang mata mah lain berkat-berkat deh tamang guys. Nyana ge kudu Italian kudu jarikeun berkat. Sia cek Pak Bambang aing gaduhung ka dieu sia teh ya. Wawanianan ka dieu. Itulah cek Pak Bambang yang dek ngaji bae, dek ngaji mah oh, sasal kuat bae di Cilongok mah. Delekeun poe Minggu mun ngaji teu cerita. Ieu mah ngaji ge atuh dititah ku bupati. Ngaji malah mun dititah teu beres. Kudu menang sorangan tah camat tah ti meja di camat nya nama ka dieu bae duk dicorekan duk naon terus bae nya nama atuh nu mantak ngaji bae atuh urang dieu jinganan. Delegeun ke Pak Bambang awasnya Minggu ngaji apa henteu tengetkeun ku kabehan lamun nyana teu ngaji beuleum imahna prak di beuleum aing banu kena sasaran. Teu keur dongeng dong Pak Bambang tuh lain lalajan nyinggung dong setik. Tah, teu ngaji moal beres. Tadi kukula didengekeun teu maca khutbah acan. Emang kula teu ngadengekeun ti jauh. Atuh ngadengekeun. Wah, ieu utusan bupati teu maca khutbah. Baca heula khutbah, deuk mana bae. Jadi engkeng gede Pak Bambang, lamun deuk dititah ku bupati, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Eta bae talar. Ulah datangkan teu maca khutbah Kangjeng Nabi asal pidato maca khutbah. Lamun teu maca khutbah Yahudi. Berarti nyana anak buah Yahudi tah. Kumaha sih? Ulah sembarangan asup ka Cilongok mah. Kudu berani. Sial cak Pak Bambang aing balik bae gitu los. Moal nya geus kuat jadi mah. Tenang Pak Bambang, kalem jadi umat Kangjeng Nabi mah kudu kitu. Tah, balikan deui. Ya Allah, ya Rabbi, lamun abdi ieu nu umat abdi ku sebab maca shalawat jeung naon deui Gusti. Sehingga abdi teh nu umat abdi, sehingga umat teh anu Gusti, sehingga abdi nu umat abdi. Coba Gusti, nikmat amat ieu teh. Cek Gusti Allah ieu bae dibere ku kaula ye oleh-oleh bentukna salat nu tina 50 jadi 5 kok make di oleh-olehan salat ya Gusti Allah. Cek Gusti Allah lamun maneh Isra Mi'raj melalui buruk umat anjeun bakal bisa Isra wal Mi'raj melalui salat. Kangjeng Nabi Isra Mi'raj melalui buruk eta teh ajang dongengkeuneun ka urang dijelaskeun dina nas Al-Qur'anul Karim lamun para wali bisa Isra bisa Mi'raj melalui salat. Ai kitu saha nu geus Mi'raj? Uwais Kurni ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya nu keur ayun-ayunan bae di handapeun aras. Di handapeun aras ayun-ayunan. Pan ari Masuri mah ayun-ayunana di Puri. Rusdi mah ayun-ayunana di Cikupa teh naon garang-garangna? Tuh, batur sia kan. Aing teh nyebut Citra sia nu nyebut. Dasar bareng meureun. Ayun-ayunana Uwais Kurni mah di handapeun aras. Kangjeng Nabi naros ka malaikat Jibril, ya Jibril ari eta saha nu ayun-ayunan handapeun aras? Umat anjeun. Gusti, umat kula nu mana saha ngaranna? Uwais Kurni. Singa deh lain Uwais Kurni di Cikupa. Uwais Kurni Cikupa mah tahu tuh kan main. Bener kan? Uwais Kurni urang mana ieu? Yaman. Kok bisa didinya? Muhammad cek malaikat Jibril. Engke sabada anjeun maot manehanana bakal ngalalana, bakal kapanggih jeung sahabat anjeun nu ngaran Umar, bakal kapanggih jeung sahabat anjeun nu ngaran Ali. Beu eta istimewa amat ayun-ayunan handapeun aras lantaran pikiranana geus ka Allah bae. Aya umat Kangjeng Nabi nu bisa mi'raj melalui salat. Tah ku ayana sakitu yuk urang babarengan Isra Mi'raj cara Uwais Kurni yuk urang babarengan Isra Mi'raj nuturkeun Kangjeng Nabi urang lamun Kangjeng Nabi mah ngahaja ku Gusti Allah perjalanan seperti nu ku urang geus ka ma'ruf
urang mah Isra Mi'raj melalui salat. Saha nu endek Mi'raj silahkan salat. Kiai jakula asana salat bae datang ka hideung tarang boro-boro Mi'raj nu aya mah Mi'raj kabujal deui anakan betungtung nama ieu Mi'rajna kumaha lamun urang hayang Mi'raj melalui salat urang tataan heula awak urang lantaran wali bisaeun Mi'raj lantaran para kutubul aulia bisa Mi'raj mun urang ningali dina Fathul Ghuyub karangan Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun mun Kangjeng Nabi Mi'raj kula ge Mi'raj kunaon nu mantap kula nyebutkan Mi'raj lantaran kula diangkat ku Gusti Allah iraha diangkatna ketika kula keur salat Mi'raj Syekh Abdul Qadir keur salat mantak sing ade besi salaki ibu di kamar kebel nangtungna eta kan Mi'raj toel besi paeh didinya isi Mi'raj teh paeh sebab aya jelema nu nangtung bae horeng modar aya nu sujud bae horeng modar teh ieu mah Mi'raj perjalanan Mi'raj melalui salat urang bongkar di awak urang teh aya kulit al-jildu maudhi'ul lahmi kulit adalah tempat daging al-lahmu maudhi'ud dami daging tempat getih adamu maudhi'ur ruhin nabati getih tempat ruh nabati datang kadinya tah eta manusia ngabutuhkeun kadaharan ngabutuhkeun inuman di mana dahar di mana nginum jadilah getih dina nu normal getihna engke bakal jadi daging di mana dagingna optimal kulit bersinar-sinar asuplah ka ilmu tabib Imam Ghazali ngajelaskeun ilmu kedokteran sampailah di ruhun nabati tergantung makanan lamun nu di daharna bangsa nu bagus-bagus daging teh totongkol teh bubuahanana bangsa anu bagus-bagus ya apel cau nu baragus anggur bakal bersinar kulit tapi lamun nu di daharna teri anu tarareas teh kemudian oncom nu geus bau hapet teh daging nage atulah daging nanggus iya bakalna kulitna okos rusdi hidung kurang bersinar jadi tergantung makanan datang kadinya lah lamun urang terus-terusan mengamati eta engke bakalna naik tina ruhun nabati bakal jadi ruhul hayawani urang teh hewan mantek cek ahli mantek mah al insan hayawanun natik hewan naon bedana urang jeung kebobeen digiringkeun nyatuan terus datang deui ka kandangna depa nyem oe dihudangkeun taina ambalayah leumpang kapuri ambalayah taina jelema ge lamun ngan datang ka dahar nginum doang percis kos kebo percis kos sapi moal bisa Mi'raj ta manu kos kararitu makananana lamun terus-terusan ditambah ku susu nginum mantu bangsa vitamin mineral lamun eta kebo sehat asal neuleuh kebo bikang haji bae lalaki ge TTJ mantap Haji Masuri TTJ itu menang aya jahe eta kekarak datang ka ruhul hayawani moal Mi'raj tamanu kos kitu datang ka dahar nginum sare jauh ka Mi'raj mun datang ka dinya paeh neraka bagianna naudzubillah min dzalik
mun datang kadinya tah urang dahar nginum sare modal hardolin dahar modal ulin hardolin mual meraj datang ka ruhul hayawan naik wari tina ruhul hayawani kana ruhur ruhani mulai mengenal saha diri urang diri urang teh hamba berarti urang teh ieu teh makhluk. Lamun makhluk aya khaliq aya nu ngadamel saha nu ngadamel teh sasar terus melalui nas, melalui hadis, melalui ilmu akal mantek ngarana bakal kanyahoan ke khaliq teh alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur Allah subhanahu wa ta'ala kakarak mengenal taruhur ruhani ngarana tidinya dikembangkan ke orang lamun dikembangkan masantren bakal nyaho wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadis qiyamuhu binafsihi sampai selesai bakal nyaho ke syariat hukum Islam rukun Islam bakal nyaho syahadat salat dan lain sebagainya rukun iman bakal nyaho tina ruhur ruhani berkembang nyaho syariat geus wuduna teu meunang sambarangan salat teu sambarangan puasa teu sambarangan zakat teu sambarangan haji teu sambarangan datanglah ka ruhur ruhani di dieu bakal nikmat ibadah ka Gusti Allah ngan encan boga rasa tuh dibagi mulai rada naik nikmat horenganan ya Allah ya Rabbi salat eta ngeunaheun Allahu Akbar hartina ngeunaheun teh terasa bahwa diri jadi hamba aya pangeran aya nu ngurus coba ameng moal nyahoeun nya nama coba Yahudi coba Nasrani bingung nu aya coba tanyakeun ka bangsa kafirin bingung tapi muslim mah mukmin mah nikmat sebab aya ruhur ruhani endek kawin masih perhitungan keneh bae si hayang kawin hayang tah aing mawakeun awewe eta tah gelis jasa heueuh ai gelis masantrenna di mana henteu masantren nya mah kaluaran cinglu teh hayang aing ke kumaha engke lamun diajak ibadahna aya ruhanian moal daekeun dibere deta nu eta tah ieu saha ya sesarwit tah urang Cikupa tah barang di dulu Masya Allah bener mantep jasa luar biasa kayak aing masantrenna di mana teu masantrennya naman sakola doang embung aing kalau orang budak sakola ke jauh head get terus baik ke salat kana head get terus baik ke menta ka salakina merah yang merah geus lah teu beres ya moal lantaran aya ruhani begitu geus mengenal diri dibere awewe aya saha geulis mah teu sabaraha ngan masantren ge aya 10 tahun mah kok kebal nu mantep kebal teu laku-laku iya sebab santri mah awewe lamun asal 2 tahun 3 tahun kawin udah gelis berarti asal di pondok pesantren geus 15 tahun ulah diharapkeun kagelisanana tapi batinna gelis neng kulan daek ieu dikawin ku kakak ai kakak daek mah tu kula mah alhamdulillah daek di bawah sugih pan nanya di bawah sugih kumaha emang ai susah mah jaeukeur bersing ke sugih iya tuh daek jasa cek kieu teh geunaheun Masya Allah kawin bajeng manehanana isuk-isuk geus jadiakeun Kak hayang kopi apa susu kula heula aduh cakrus di aing asa nganggang hirup ya meraj bisa aing ya beda aing berpendidikan agama mah Masya Allah terus datang ke Isya nyana geus beres salat Isya Kak kulan teu make calana lah emang kunaon besi kakak endeup sana muringkak bulu tah lamun kos kitu teh ieu mah salaki endeup ge kaula atuh emang kunaon beuber jangan dibuka ya angel jasa tah eta lamun teu masantren mah kos kitu masantren mah lain deui Masya Allah geus nikmat bae pokona nu aya tuh ninahin kana hate ke kakak
arek ngariung heula kalah ulah sok ngaharepkeun berkat ka aya bawa aya menta eta ngeunaheun pan kana hatena nikmat jasa balik kurang ti mana-mana kak saya naon di jalan henteu alhamdulillahirabbil alamin aja teu beakeun ongkos atuh geus biasa ieu beakeun ongkos wah sakitu lain besi terlantar doang kula ngadoakeun atuh pan nikmat jasa ngeunaheun kana hate coba lamun urang teu boga pendidikan agama mah datang trok buka tuh ya lawang ya geus ku tutang koteteng nu muka sakali nu buka gopret nyana bak HSD aduh budak sial jasa nyai geus make obat kuat cek terus dieu teh ieu pamajikan kos kitu jasa budak cenah boga pamajikan sorga ieu mah neraka jahanam jadi kudu boga pendidikan nikmat. Nah balikan deui lamun geus datang ka ruhur ruhani bakal nikmat nu mantak dibagilah manusia ku Imam Ghazali dibahasa urangkeun manusia teh kabagi opat hiji tak berlidah tak berhati kadua berlidah tak berhati katilu berhati tak berlidah kaopat berlidah dan berhati. Masya Allah.